Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa ibu sinareng rama. Lamun orang hayang ngagaduhan murang kali soleh pi 20 tahunan budak can lahir indung bapana kudu leuwih ti heula soleh. Samemeh budak lahir orang langkung ti payun kedah soleh. Maka pek seurkeun pepelakan anu sae ku urang sadaya. Salah sahijina punten nya bunya. Hiji di mana-mana urang hoyong ngagaduhan murang kalih anu soleh anu kahiji ibu ramana kedah ngabiasakeun nancebkeun tangkal jasa. Anu kahiji ibu ramana kedah ngabiasakeun nancebkeun tangkal jasa. Ibu terang tangkal jasa. Tangkal jasanya punya, naon we jasa mah. Pan suur tu jami-jami anu saleur jasana namina dikenang dugi ka ayeuna. Al zahiluna pa mauta qabla mautihim wal alimuna wala umata pa ahya. Jalma-jalma anu bodoh dalam artian anu teu bisa beramal dina nansebkeun tangkal jasa, maka boroning geus maot. Keur hirupna keneh oge geus teu dipandang ku saha-saha. Tapi wal alimuna wala umata pa ahya, jalma anu alim, jalma anu berilmu, jalma anu terang kana kesempatan kebaikan, maka jalma eta boroning keur hirup keneh najan geus maotna oge sok seungit awunan. Saha eta? Jalma-jalma anu palinter nansebkeun tangkal jasa. Tansebkeun tangkal jasa ku ibu, tansebkeun tangkal jasa ku bapak. Aya masjid melakukan tangkal jasa di dinya. Naon jasa ibu? Ngintun saina, itulah jasanya bunya. Si bapak nujurine aya nu ngabangun masjid, bantuan ngadukna, itulah tangkal jasa. Muncul bahasa lainna nyaeta sering ngadamel kasaean, itulah tangkal jasa. Di mana urang nansebkeun tangkal jasa omat kedah didahanan kunineung. Jadi dahana teh dahan nineung. Naon dahan nineung teh? Satiap perkara anu dipidamel ku urang tuturkeun ku pikanineungeun anu sanes. Kayungyun si anu mah beuki kolot teh beuki kayungyun si anu mah keur geulis teh, kayungyun si anu mah keur kasep teh, kayungyun si anu mah keur luhur pangkat teh. Naon sababna seueur jalmi anu nyebatkeun kayungyun? Kusabab nalika nansebkeun tangkal jasana sok disarengan kudahan nineung. Jadi hirupna pikanineung. Tancebna tangkal jasa dahanan ku pikanineungeun, daunan ku naon? Daunan ku kaasih. Manawi urang sareng saha bae ulah mandang agama, ulah mandang sosial, ulah mandang status, di mana-mana urang bade nyebarkeun sifat kasih sayang teu kengeng dipilih-pilih. Ari sakira perlu ditulungan, sakila perlu dibantuan mah sifatna tina pri kamanusaan, bantu ku urang sadaya. Tancebkeun tangkal jasa, dahanan ku nineung, daunan ku asih, buahan ku naon buahna nyaeta ku kaikhlasan. Di mana orang tua parantos ngabiasakeun perbuatan eta, maka insya Allah jejak rekamna ieu bakal terekam ku murang kalih urang sadaya. Maka ieu si murang kalih urang sadaya bakal dijantenkeun ku Allah sebagai keturunan anu soleh sareng soleha. Ke dicaritakeun ujang, wah da atuh bapa maneh mah keur hirup teh ku jelema dipikaresep, kuno di luhur pada muji, kuno dihana pada ngajugjug, maka bakal timbul sifat ketertarikan teh eta murang kalih.
Sabab sahur Kangjeng Nabi kulo mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap budak terlahir teh dina keayaan fitrah, maka tergantung kanu jadi indung bapana. Rek di Yahudikeun mangga, rek di Nasronikeun mangga, bade dikumahakeun oge mangga. Maka jadi kencetak ieu murang kalih teh ku urang sadaya, murang kalih urang sadaya sangkan jadi murang kalih anu soleh sareng murang kalih anu soleha. Salah sahiji na nyaeta ajarkeun murang kalih teh ku urang kana tancebkeun tangkal jasa. Dahanan ku nineung daunan, ku asih buahan, ku ikhlas, akaran ku tauhid. Ya ali canaka masih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa